jelema sugih ringgus ke Jakarta geus ka Singapura bebeakan dilayat kan ku abah naon ya pasar we sakena teh emang selain obatan cek apa sing gede hate coba bae ka puskesmas lah ya sapira puskesmas obatna gering eta kena nyeri ceuli eta nyeri irung eta ngere puskesmas banyak kos kita tuh batuk eta asma eta geus kula geus ka Jakarta geus ka Singapura segala geus beak geus cakap nyareat mah ulah kitu janu nyageurkeun Allah lain obat lain dokter tekadkeun nu nyageurkeun mah Allah sahadunya obat puskesmas ge atuh janu nyageurkeun mah Allah lain cenah geus ka Jakarta geus ka Singapura iya tuh aya Allah can nyageurkeun mah sanajan ka Jerman ka mana ge nya iya tuh coba we ka puskesmas urang ulah teu nyareat teuing abah balik nurutnya na ka puskesmas dina hatena mah lah sapira puskesmas obat nyeri huntu eta ceuli eta salesma eta asma eta obat jantung eta bae puskesmas jantung geus sakit saaya tuh darurat itu jarang ge beli ka puskesmas teh geus lah asa-asa bae mariksakeun ya obatna pasti eta keneh kan tes bawa diinum nya kunaon menang sajam 2 jam cenah ieu jebar rada ngeunah ini ji bener oge cek terus isuk da nginum deui apa sakaligus bae paling obat diinum cak dia nama permen meureun atuh overdosis tapi eta barang geus aya udah saminggu mah Masya Allah bener kiai cak yana bener kiai mentak urang ulah osok ngabaikeun ngecilkeun ka urusan-urusan nu cek hate urang leutik ulah berobat eta kadang-kadang kos kitu urang mah hebat we ka anu nu nyageurkeun makan Allah aya anu urang mana eta geus teu cager-cager komo mana ge teu cager datang itu teh sakarang ngaran Abuya di Cidahu datang ka dinya Waalaikum kuda nih waduh dia ya geus berobat geus wow suka dia ka bebeakan mun aya umum ieu mah cenah naon garang tanggal bujang kaget lah komo kos kitu atuh cegeran sambil bujang kaget geus obat tu paten mah geus teh cokoteun ku nya ieu teh rendemkeun kana cai inum balik buya anak langsung nyana dilaksanakeun di inum bray jangan ini awak coba saya tenang kan dia ujang kaget tuh loba habak sama dia wow tuh langsung diinum deh cager ku bujang kaget doang tak eta kan ya Allah cak yana ngomong kieu mun ti kamari meureuh teu kudu jujualan teu kudu kitu sia mau ngomong kos kitu eta teh Allah teh meakeun harta heula ku sebab hartana teu bagus tak eta rahasia ya Allah aya nunggus ka dieu ka ditu migrain geus teu nganggap obat-obat warung teu nganggap ka dokter geus diurut ka mana aya beta babaturan saya kunaon ieu aduh sakena hulu sopan ta bahasa hulu tuh sopan nyeri hulu deres ayahaan coba di belah kaler atuh ulu kunaon nyeri ulu cek cenah aduh jeung beueung aduh tadina meureun ngadarcap ejo sia mah kurang ha hulu ejo eta kos gitu tah ejo ieu kumaha geus ka mana aing ngurut sabaraha bulan ieu panyakit teh geus ka dokter geus sana ku prokol geus dah dibera prokol ini coba ge ku prokol prokol di obat warung cek cenah kula sok nganggap kos gitu coba heulanan
coba kunya ajurep besare udang sare teh plong ya Allah ya Rabbi cek ku ngeunaheun ieu ji prokol we kan eta obat prokol ulah kadengeun ku pabrik prokol be atuh aing pajar promosi ye carita obat-obatan dia mah untuk aing disumbang bae ku PT Prokol sia mah boleh bae dasarna hayang sia mah tah eta ulah sok ngabaikeun ka obat-obat leutik obat-obat warung inget kulai ieu mah alal hak lain dongeng fiktif bener dia kula mah kula pesantren ka Banjar pan macul di Banjar teh macul haju ieu ka pacul meureun wiridanna poho hari teh teurak teurak waduh bacocor cek urang dieu mah gede atuh di ditu biasa diobatan segala sesuatu sapira kena pacul kan seetik congok pacul tapi ternyata meureunana besi makan ka lain deui nah kabelah dieuna terus ngagedean di pondok teh tah bengkak meunang meureunana bangsa saminggu nyeri bengkak baliklah balik ka dieu balik bebeja ka abah ka ibu kitu ke dokter bae cenah ke dokter ke Tangerang dokter geus sabogala rupa teh cager dokter deui teh cager deui geus kompres geus sabogala pindah dokter ngagedean ye pak daerah aya akhirnya dokter Kamal ka dokter Kamal ahli kulit teh coba ini mah harus dipotong gitu iya aing berobat dipotong sakate teh geus leutik hate waduh mangkaning pemuda keneh besi ka hayang ka awewe kenyanan deuleu kurang hiji aya di embung oh siapa sok ka mana bae pikiran teh aduh aing kudu dipotong jempol masyaallah balik ka ieu teh harita keneh bae rek dipotongna ku dokter Kamal henteu lah udah balik ka dieu balik ka dieu terus ditanya deui ku abah jeung ku ibu kudu dipotong cenah bu nanaonan cek nyieun teu bisa motong eta dokter ibu eta geus cenah ku ibu dirawatan geus pokona mah marud koneng ku ibu almarhumah masyaallah koneng terus di bawangan setik wah asal atuh ieu badek digoreng meureunana diuyah diaduk-aduk kolot baheula eta make daun cau di dina tatakanana teh daun cau kulutuk ulah di piring syarat meureun guys mana nu jadi di ieu heula di non di bubuynya sia bubuy dihau tuh datang ke asak ulah di dia di dapur gedeng geus teu daya teu upaya mana nu nyerina guys bu panas kene ulah loba omong ibu dokter sia cek cenah bari lalagaan ku dokter itu geus teu bisa ku ibu bae langsung Italian kunyana es kumaha tuh nyut-nyutan geus loba omong oh bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith lalagaan ibu sok lalagaan man ibu kula mah gitu guys jadi tepak kunyana guys Masya Allah alal hak udang subuh nyeri ya barang dibuka coplok kan nu nyeri teh coplok sorangan betus coplok bae ya Allah ya Rabbi maha kawasa Allah mantak dipraktekkeun ku kula ta eta tah aya jelema mus nyeri induk dipotong ulah nurutan ibu kula ge aja gua makan koneng
Nah, ti koreng uyahan. Terusan eta naon karang-karang bawangan. Aduh doana Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Geus sabaraha urang ya alal haq di sabaraha urang nu deuk dipotong penyakitna hampir serupa kos gitulah cala lagi. Aya nu menta ka Haji Pendi. Sarua praktek nama kos gitu. Paeh. Geus lain ngagede-ade paeh. Hampir jeung nyanana. Ya Allah, tak ibu boga tarekah ti kolot seperti eta. Jadi ulah ngabaikeun urang ke dokter ya boleh ke dokter kan geus